deui euy kudu ka sawah itulah jangan duit ke majikan. Kalau duit mah duit wae. Nama mogok itulah tidak kudu makan wae. Aduh, lah, ah, mama. Kan kita keperluan wae. Iya, rek mangkat dinas ka kantor lah ku isuk kene. Mangkat ayeuna. Nah, heueuh banyak mangkat ke. Oh atuh, urang mangkat eta memang duit heueuh di kamari atuh mana. Ah, ieu tah geus duit deui nya aya urut kamari mah. Tah, Nya heueuh atuh naon deui atuh aya awe mah duit deui. nya heueuh. Teu meuli beas kita mah si mawar urut wae kamari ge urut beas. Balik mah. Nah, heueuh mun bisa mah ditabung ongkos. Ih, sudah ditabung. Ilang barang mah juga skincare ongko yang ambek glowing ya beungeun ame geuli. Segala glowing. Nya Terus eta heueuh. we ditabung ditambah ke masa depan. Boro-boro mikirkeun masa depan, aing masa sekarang ge lieur. Maunya mah situ heueuh. Ieu nya arek izin lagi pinjam duitnya. Ya karena sih. Ih, hayang beli emas, arek kaundangan itu jeung cekasan. Ampun teh. Yang geus nu penting mah bisa mayarna we ulang ngerakeun. Moal ke dibayar lah sapoe 2.000. Menang beul. Menang terus sama Heeh, sampai bisa pamer. Ih, kabatur aku kaundangan itu makenana tuh aku pakai gelang hideung, emang urang rukun. Ajeuna. oh kajen asal bener mayarna nya. Heeh lah. Oke, sebenarnya mah udah. Gimana peralatanna? Heeh, lah aku deh kantong nanti kan aku perawatan dinas sorot cokot lah ya. Oh, Ya, ta, papa, perawatan dinas mah. Ya, pakai. Bekasek. makasih bukan sebiji tuna papa mah. Heeh, matangna ge sing semangatnya. Ade poho, lamun aya bangkong bawa balik. Kenaon? Arek dikerok. Ih, Masuk angin bangkong teh. Kalau dikerok. masih ngerti. Ini pokoknya mah balik mau bangkong we masikin mah heuh. Itu lah dibawa ke mau naya. Naya nya. Pokoknya kudu aya, lumayan saya sana jika dipais sepedaan. Baru bae. Bae ke semangat lah. Hati-hati. Oh, Bib. Aing mending geus peureum wae, teu dicium jelekot ya kos batur. Ah, meni boga salah kita ya meni teu sosmed banget. Meni kilang bara dipeluk heula jiga batur. Meni pamajikan geus peureum wae teu dicium. Aya batur teh nya anu ningali tetangga. Aing erang geus peureum wae teu dicium. Aing asup ka dia. Yang mah buka pematikan biar bawa lah. Bangkong segala. Sawah. Ayo dari kantor, gimana? Izinan minjem duit ke Bu Haji. Aing rek minjem rada gede ah. Dengan aing make emas, aing arek pamer ke tetangga. Baik. Lagi nyeri berat coba ngarinjem duit aing cing di maktek rusing aing minjem nama babari aing ditagihna sokan hararese pura-pura pokok. Oh, Bu Siti bade ka mana? Oh, arek ka Bu Haji pugu. Ah, kebenaran aya di dieu. Batur keur nyumput. Nya berarti urang halus milikna karena gue jadi dia. Keur ngadaweng. Urang teh narek ka imah. Naon? Ih, biasa. Ka Bu Haji rek nansir minjem duit. Aing rusing kieu teh. Aing mah Kan urang mah can pernah minjem duit Bu Haji, salaki urang mah digawe ieu di kantor, menang we duit enggak poena. Aing kitu teh da Ih, Bu Haji eta mah temeni alus. Oh nya heueuh atuh ai jadi haji mah kudu kieu ge mana ge menjadi haji kieu.
tapi mana mah mau kabeli ketak muat. Ih, Bu Haji mah menik itu, menik sombong. Oh nyan lain sombong atuh emang mau kabeli. Nya sok mantakna urang injeman duit, sok urang jadina kabeli Bu Haji. Baraha injeunna baraha. Sok bara duit. Baraha we nu kira-kira kabeli emas teh Bu Loba Haji. di dieu ngan wae lamun mayarna kudu tepat tanggal nanya. Tenang we atuh Bu Haji teh. Ya Allah eta emas mah meuni harerang, meuni hayang dah Bu Haji. Hayangnya Heeh, aing mah tenang we Bu Haji, salaki urang mah dijaga di kantor. Baraha nginjeumna. Baraha we anu sakirana kabeli teh Bu Haji kabeli emas. Urang hayang emas nu kos Bu Haji eta meuni rembel. Tapi ingat per ieuna persyaratna sabaraha. Heeh, tenang we, tenang lah kayak urang tinggal nadi we kayak salaki urang nya ka ditu ka Mang Dadang. Kasawah kene Mang Dadang. Mang Dadang mah getol. Ngebon lah. Macul. Ngebon mere. Itu ngomong we ngebun pura-purana aing bebeja ka babaturan aing teh ka kantor eta teh. Sia mah udah gede laga. Oh nya sia teh gede-gedekeun laga sawah. Bebeja tukang ka kantor. Ieu Bu Haji ambek katularan ngomong ka kantor sugan we jadi direktur di sawah. Adena aing keur ulin nya. Namun keur di imah aing kudu nyuguhan meureun. Karabe. Suguhan ulah susu sama ceherang. Nya. Di imah ceherang kan? Ya enggak tuh Bu Haji mah kan haji. Berapa kemarin cai herang. Aing mah beh terebeun ka pokok cai herang we nya. Di pantesan aing ngabeunghar Bu Haji teh meuni medhi. Ya, jamna bara duit. Heeh, nuhun. Ade mayarna kudu tepat waktu. Ye, menang euy. Tenang we kan lagi ka Mang Dadang tong lagi ka urang nya. Heeh. Geus ya Bu Haji, nuhun nya. Aing mah geus ulin mangkat di imah milir. Masih we aing eta papagian ngajak nanya tadi da. Alah jadi we aing kalau mending ketemu mayarna teh babari. Harese pura-pura poho teh apa. Alah. Ih, alhamdulillah. Aing menang oke injeman duit Ibu Haji 4. Ya Bu Haji arek nyumput ka mana, arek ulin ka mana, aing milik aing memul ka mana. Jore aing mayar utama kumaha kewe, keun bae aing boga si papa ieu salaki aing. Keun bae kege ditagih ka salaki aing. Yang penting aing ayeuna mah rek ka pasar, aing rek meuli emas, aing rek pamer ke tetangga. Keun bae. Assalamualaikum, Teh. Siti, salam. Oh, Teh noni? Iya, Teh, kata lasahan kumaha cenah Mang Dadang kawan jam 9. Oh, emang tadi jam 9 sangu, kowe teh kumaha? Cenah. Oh, hari ngomongna mah rek balik tangari sih, emang mah gitu tapi geus beurit can balikan wae nya. Harunya Teh gitu timbalan. Teh ayeuna. Apanya? Singa pingsan di ditu nya di kantornya. Harunya. Heuh atuh kehela atuh tungguan nya. Heuh kehela atuh rek tuh mawan naonnya mau cai gitu meureun nya. Mau cai, mau kopi. Heuh meureun nya. Bisi lapareun. Heuh nya aduh aing ka sawah teh panas. Heuh kehela atuh nya. Urang nyokot teh nyiapkeun latimbana nya. Heuh kehela atuh. Isek, eta rek ka mana? Naon? Eta rek ka sawah rek ka kitu lelagana. Heuh, apa dina teh ka sawah eta nganteurang. Ya aku kos kitu atuh. Yeun ning, di sawah teh panas. Ih, loba ke teh loba aya naon. Ih, geus bae we. Dengan kitu. Alus kan geus kieu. Ya alus tapi na jigana arek ka mana wae. Ayolah geus teh. Ayo ke sawah. Mana ka mana? Ya arek balik atuh, udah budak eueuh nungguan di imah. Ya wes nuhun lah ke sawah nya. Heeh. Ya aing mah panas aing mah. Nganteran ka sawah deui. Ih, aing mah padahal cuy tukang baso, mana mun ngabaso. Yang geus lah karunya itu salaki aing sih anu kiriman ke. Geus lah, mau enggak mau deh. Aing mah mending geus cantik-cantik kieu aing cita ka sawah. Meni ieu si mawar sagala gering, sudah gara-gara kamari meureun teu boga beas, pikiran meureun jadi gering si mawar. Eta itu mere sangu karunya heueuh salaki aing nya naon di sawah. Teh aing kumaha lamun salaki aing gering teh aing geus pinjem duit deui ka Bu Haji.
geus lah. Aing geus ieu kan geus safety, aing geus moal kepanasan. Sudahlah. Bismillah. Ti, Nah, arek ka mana? aing arek ka mall. Mau ieu ka mall malah tudung butut eta mau gitu ka mall. Lagian siana julid nyaho aing rek ka sawah ditanya. Ih, boga tatangga teh amit-amit bersih. Aduh, aing angkat ke sore kieu katawa nganter kejo. Lah baiklah aing mah. Oh, papa, ini geus balik. Balik ka geus sore, balik nyambung di sawah. Arinya si timbal kumaha ieu ke jajang cai. Enggak pengapan sekolah. Kumaha geus sore balik. Cenah tadi ngomongna balik tangari, itu udah urang mending geus gagah ya mending geus gaya. Ah, aneh-aneh wae. Balik. Sana balik. Mah ngendong di sawah. Kejo kumaha? Aing mah mending geus gaya. Geus mana peralatan nak? Heueuh, teh heula tuh deh kantongan di ka atuh perawatan dinas sorot cokot lah nya. Heeh. Teutik deui. Kunaon? Anjing bubar ka. Ya, Bapak. Peralatan dinas. Tuga. Namun manggihan bangkong bawa. Kunaon? Urang keroknya. Naon? Ijum. Jadi ngeblank. Namun aya bangkong bawa balik. Kunaon? Arek dikerok. Ih, Emang bangkong rasa.